ila hadrah Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain sahibi hadzal kitab syarih muassis jami' masyayikhina nafa'allahu bi ulumihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilm zahiran wa batinan tasyurun bi ibadikas shalih fid dunya wa akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa' bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asyiru sareng ari anu kasupuluhna eta atumaninatu tumaninah fihi dina ieu sujud. Aya sujudi tegasna sujud bihaisu yanalu kalawan sakira-kira keuna eta kuduna kitu. Kamari mah meunang keuna, geunahna masih keuna. Sami wae meunang. Keuna meunang eta keneh, ngan geunahna mah keuna. Mau diasujudihi kana tempat sujudna ieu eman. Naon siklu ra'sihi berat mastakana ieu eman. Wala yakfi sareng teu cukup naon imsasu ra'sihi ngantelkeun mastakana ieu eman mau diasujudihi kana tempat sujudna ieu eman. Bal yatahamalu balik taneken. Nah, kamari mana? Ngaberatkeun nya neken eta keneh nya. Ngaberatkeun ieu eman bihaisu kana kalawan sakira-kira lamun bukti eta tah tahu sahandapeun ieu ra'suhu. Kamari huna ka mana? Nya ra'su. Naon qotnun kapas masalan umpamana lan kasiba maka yakin dekok. Nah, ieu qotnun tak kitu. Dekok napakan ieu qotnun. Mana itu sebelakna ieu teh? Ah, saeutik sebelakna. Wa dhahara sareng zahir naon asaruhu tapakna ieu ka mana eta teh? Tapakna ieu qotnun. Qotnun. Alal yadi kana panangan lau furidot lamun diteundeun ieu yad tahtahu diteundeun ieu qotnun tahtahu sahandapeun ieu yad gitu. Saparantos musannif nerangkeun tentang pirang-pirang rukun salat timimiti. Niat kaduana, al-qiyam katiluna, takbiratul ihram kaopatna, maca al-Fatihah kalimana, ruku kagenepna, tumaninah dina ruku katujuna, naik kadalapana i'tidal, kasalapana tumaninah dina i'tidal. Tuluy ka 10na wal asyiru atuman itu fi sujudna. 10na bener ka 10na sujud kuduna kitu. Wal asyiru tah tumaninah dina sujud kitu. Kamari ta'rif tumaninah teh naon? Sukunun ba'da harokah adhaihi, cicing sabada gerak pirang-pirang anggota ieu eman. Tegasna tong sebutna teh
tong usik gitu. Begitu sujud kieu set cicing kieu. Saukuran kumaha? Saukuran bacaan subhanallah. Subhanallah na tong di korting ya, tong di diskon. Panjang pendekna kudu laras subhanallah. Tong subhanallah. Lamun subhanallah posisina ke salatna batal. Subhanallah. Panjang pendekna. Paling 2 detik gelami. Subhanallah. Nah dina sujud kudu tumaninah. Secara syariat memang ieu teh tuntunan anjuran atau kewajiban orang ketika sholat, bentuk ngahinakeun orang di hadapan Gusti Allah. Batur mah rembung sujud teh. Bahkan sekelas iblis teh saha? Iblis teh seniorna dunia langit, senior iblis teh kasepuhan di langit teh. Malaikat ke kapungkur di ospekna ku iblis. Bener ya mah. Malaikat di ospekna ku iblis. Di ospekna kat ka dieu kat iblis. Kat ka dieu kat. Mana ada hina kat? Baheula. Sabab naon? Iblis mah pang pinter-pinterna. Pinter atuh. Iblis mah pinter pisan. Teu katahan gitu pinterna teh. Pinter atuh diciptakeun lagi di nu seuneut pinter. Mangsa jurumiah teh geus nu kelek we iblis mah. Jurumiah di nu kelek, imbriti di nu kuku, alfiah mah di nu halis. Patumuin di nu naon? Di nu ieu naon? Di nu telinga. Ah kitab-kitab teh. Sabari peureum ngaji ge kieu. Bari digigir tembok iblis kieu. Tapi apa? Wah, iya nyaritakeun ieu aing mah nyaho iblis kieu. Iblis tah. Kasepuhan. Tapi aya naon? Iblis teh ngagaduhan sifat naon? Takabur, sombong, adigung. Asa aing gitu. Lah aing nu pangheulana di naon? Di dunia langit. Kari-kari Allah nyiptakeun makhluk anu lalawanan sareng iblis naon? Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Tinu naon Kanjeng Nabi Adam? Tinu tanuh diciptakeunna. Wih, cek iblis gengsi. Manya aing diciptakeun tinu seuneu kari-kari sujud kanu diciptakeun tina tanuh. Kan dipiwarang sujud. Kanu jadi Kanjeng Nabi Adam. Cek dulu sakelahaanan. Tah hararayang aing. Tak iblis. Maka jadinya ku Allah dilaknat iblis teh. Dilaknat naon? Bakal asup kana neraka. Tapi cek iblis Gusti abi nampi dilaknat nepi ka akhirat, nepi ka poean akhir diasupkeun kana neraka, tapi izinkeun abi ngagoda naon? Ngagoda umat-umat supaya asup kana neraka babarengan. Wah, kumaha ngagoda iblis mah? Keur puasa kieu kitu. Iblis sebenarnya mah naon? Dicangcang. Tuh di lapas itu suka miskin. Di Nusa Kambangan ke dicangcang iblis tuh. Tapi sok aya naon? Negara Rodin gitunya. Godin. Di mana tukang bakso rolling door nanti tutup setengah. Suku negara rantung di warteg teh. Itu gaib gitu. Tapi kalau roh hasup beres karena resangan. Cek mana cenah kagoda ku iblis. Cek iblis teuing aing mah teu apalan naon. Aing mah dicangcang cenah aya kagoda ku iblis. Teu apalan naon. Nah naon eta? Eta mah kagoda ku nafsu. Geus watak eta mah kagoda ku nafsu. Nya sok paribasa gitu. Ambek cenah. Bius kehet cenah. Eta anu nunda baso di imah. Baso nu ukuran 10.000 anu di pasar teh ning. Di saosan, teu sopan pisan kana puasa. Di kecapan, bari diamin, diherang gitu.
teu sopan pisan teh jelema keur puasa. Cek aing mah kitunya nunda baso teh jeung cai-cai ini mah basona hungkul gitu. Malah gitu. Malah gitu. Awan-awana. Cai-cai anu. Kumaha ngagodana teh? Pak Ustad cenah bade naros. Pami urang nuju wudu. Kataleg gayung batal teh soalnya. Batal cenah naon sanesku gayung-gayung teuing sanesku naon aya sesuatu masuk kana mulut tapi naon teu boga akal mah nya gayung kataleg kan syarat puasa teh naon boga akal ieu gayung kataleg cenah abi gayung kataleg kitu da nuju puasa mah teh tinggalian teh ningali cucunguk we kitu asa korma we teh kitu leuleum mah teh korma kitu. Tapi aya barokahna ari nuju puasa teh naon barokahna iman urang teh bertambah iman urang teh tambahna naon tah ciri ning kitu abi nuju salami sasi puasa alhamdulillah iman abi bertambah semakin kuat semakin naon ciri ningna hari-hari biasa mah abi teh tepati merindukan adzan maghrib keur puasa mah abi teh rindu adzan maghrib teh aduh hati teh gelisah gitu ada maghrib teh rindu gitu karena poe biasa mah teu rindu ada maghrib teh aduh maghrib teh engke teh kudu ieu teh itu teh engke peukdina kudu ngajar tapi naon keur puasa mah rindu aduh jam 10 siang teh merindukan adzan maghrib gitu hati teh wah geus teu kuat saat maghrib jadi kadinya. Nah, sujud tumaninah kahijina naon bentuk urang teh katawaduan, bentuk urang teh naon ngahinakeun ka Gusti Allah. Tumaninah dina sujud kumaha cara tumaninah dina sujud teh naon? Sakira-kira lamun mah aya kapas disimpen. Kapas tuluy si kapas eta diteken ku tarang urang nalika sujud tuluy kapas eta dekok eta kasebut sujud mun aya kapas dikitukan we teh sadayana nya tumpuan teh sadayana dititikeun naon dipusatkeun kana kepala gitu. Tong ditahan sujud teh sono kieu bari ngaroblot lepaskeun kitu cenah nekan lamun sakira-kira aya kapas dinu tarang urang ditekan ku masaka maka naon lan kasiba maka pasti bakal dekok eta sujud apikan sujud kitu teh. Nah ketika sujud sieuna bukakeun nya tong kieu bukakeun pamagatah kieu bari nyararuga ka kiblat sujud tong yang ngegeur kieu tak mun di kiblat nyararuga ka ditu babacaan 3 kali. Babacana kumaha cenah? Apakah dijaharkeun atau disirkeun? Dijaharkeun saya nama. Tapi tong tarik teuing nya subhana rabbiyal kitu. Tong subhana rabbiyal bisa gandeng ka batur. Subhana rabbiyal. Abi mah moal babacaan teu nanaon teu mata ngabatalkeun. Cuman kudu aya saukuran tumanina. Tah sujud bentuk urang teh ngahinakeun di hadapan Gusti Allah sujud naon tandana ketika urang posisi normal kepala teh kan pangluhurna ieu teh kan pangluhurna posisi normal kieu teh tah nandakeun bahwa isi otak urang pemikiran urang teh sagala-galana wah kumaha aing tapi ketika salat mah naon anu ieu asana dipusti-pusti nu ieu asana dihormat-hormati naon dihinakeun tah payun Gusti Allah mah nepi ka naon ciri ngahinakeun teh si kepala handapeun naon derajatna sanapeun bujur kitu sanapeun bujur leuwih keneh mulia bujur saluhureun kepala naon ciri urang teh bener-bener ngahinakeun payunan Gusti Allah
Bahkan tina sujud mah rukun tawil teu naon urang sujud hok setengah jam sajam teu naon teu mata kabatal sujud. Bahkan sepali riwayat mah tina sujud teh doana teh langsung tembus pisan itunya sujud teh adeheus dinya teh Gusti Allah. Pami ngangge bahasa Arab mah enggak dijaharkeun tapi lamun ku Sunda tong dijaharkeun Gusti abi teh gitu anu tong disebut batal salatna dinu hate we Gusti abi teh ayeuna teh malam kasabar 5-nya 5 genep wah kieu ari hate abi teh hayang puasa teh hayang 2 keneh teh kitu hayang 2 isukan 3 isukan 2 deui gitu barudak mah yang gerak-gerak gitu genep nya teh teu karasa gitu genep isuk takbiran atuh jauh teh takbir tah kitu cenah. Wal hadiya asyara ajulusu baina sajdataini fi kulli raqatin salajengna rukun ka-11 naon duduk di antara 2 sujud fi kulli raqatin sawaun shalla qa'iman aw mutajian eta mah duduk di antara 2 sujud teh kajalmi anu nangtung posisi anu ti awal nangtung ruku sujud berarti duduk di antara 2 sujud atawa posisina anu naon anu kieu tah anu si salatna bari sarenya ngigir sami kan kitu cengkat deui kitu tah cengkat deui salatna seperti kitu duduk di antara 2 sujud aya tawarruk aya iftirash bedana tawarruk jeung iftirash naon aya tawarruk aya iftirash hok bedana naon kitu-kitu keneh tawarruk duduk di antara 2 sujud iftirash di antara 2 sujud bedana naon eta beda bahasa itu mah tawarruk ieu mah julus aya naon iftirash ari iftirash mah kieu tah si ieu teh dikitukeun kitu tah naon si ieu tah kieu tah iftirash eta tawarruk mah diasupkeun sabeula ieu tawarruk disebut teh mun urang mah duduk tahiyat tah duduk di antara 2 sujud telangkung eta bade ku cara tawaruk mangga ku cara iftirash mangga ngan abi kabiasaana ku cara iftirash kieu anu sujud kieu tah kabiasaan abi kieu standby kebiasaan umat ketika salat teh si kaki teh ulah ngalaman naik gitu kudu antau terus duduk di antara 2 sujud iraha wae cenah fi kulli raqatin tiap rakaat pasti aya duduk di antara 2 sujud wa aqalluhu sukunun ba'da haraka al-dha'ihi kumaha cenah pangsakedikna duduk di antara 2 sujud teh nyaeta sukunun ba'da harakat al-dha'ihi saukurang maca subhanallah abi mah hoyong sampurna cenah kumaha sampurna teh aziyadatu ala zalika biduai tambahan we atuh ku doa-doa anu kawarid ti Kanjeng Nabi naon doana rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni rabbik firli duh Gusti pabugi Gusti teh ngahapunten kana dosa-dosa abdi warhamni pamugi Gusti welas asih ka abdi wajiburni Gusti pamugi Gusti teh nambalan kana amal-amalan abdi anu barolong Gusti dititah nambalan gitu nambalan warfa'ni taikeun derajat abdi warzuqni papareuna rezeki abdi wahdini pasihan abdi jalan pituduh wahdini wa'afini gitu hapunten abdi wa'fu anni gitu. Afiah teh murnikeun wa'fu anni hapunten abdi teh eta doa-doa teh bacakeun rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wah eta mah sampurna atuh kabeh mun tarawih mah jarang maca rabbik firli atawa subhanallah cukup tarawih gitu subhanallah tarawih naon tarawih teh artina tarawah teh naon istirahat salat anu kalem urang berubah naon
Salat anu rusuh. Ta'ajul urang manaon. Salat anu geura-geura rusuhan. Tarawih teh anu dinilai teh di mana imam nu gancang. Lain di mana nu ngeunaheun, di mana nu gancang. Gancang. Ya, jeung ukuran araranjeun mah da hayang nu gancang, tapi jeung ukuran abi mah yang nu lila justru. Setengah jam. Abi kantos ngalaman tarawih ti jam Isya beres-beres jam 10. Standar sakitu teh. Macana biasa ya, jika maca salat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ka 23 rakaat gitu. Jeung witirna. Beres jam 10. Sajuz, maca Quran teh sajuz. Ke rakaat malam terakhir 30 juz. Sajuz tah. Oh, di urang mah atakasur nepi ka tabat siada. Qul huwallahna geus asup kana witir. Ganjang. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Amin. Bayangin. Di urang mah da kaudak keneh bisa kasebut naon standaran sakitu. Tarawih gitu nya. Mumpung di kobong, mumpung di pondok, di imah mah boro di imah mah aduh. As-sholatu tarawih jami'ata rahimakumullah. Aduh nyawa HP. Nah cenah tos witir deui. Aduh akang ge ngomong we. Tutur manteu. Tarawih. Barnya tong ngatinggalieun tarawih teh lebar. Tarawih nu ka subuh ge bisa, batasna ka salat subuh. Teu ayeuna ge engke jam 10 bisa tarawih. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 asal tetepi kana subuh. Kumaha cenah lamun posisina sujud di antara duduk di antara dua sujud teh seperti duduk gitu. Falau lam yajlis bainas sajdataini basara ila julusi aqraba lam yasih. Kieu bisa teh bangun di sujud teh. Ieu. Ya, kieu deui. Oh, sok anu tarawih kieu bakat rusuh. Teu saha deh. Kudu bener kieu, cenah. Nah. Ini mau karep kieu. Bener usul juga budak gitu salat teh. Sujud abi baheula kaleutik ngalaman. Sujud 2 kali. Kok dita antai, ngabongkeun budak gitu. Ada sujud apikan gitu. Wasaniya asyara atumaninatu fil julus baina sajadatain itu. Ka-12 naon tumaninah dina duduk antara dua sujud. Sadayana dina ruku aya tumaninah, dina itidal aya tumaninah, dina dua sujud aya tumaninah, dina duduk antara dua sujud aya tumaninah. Sadayana kudu aya tumaninah. Teu aya we tumaninah maka salat urangna batal. Batal henteu? Batal henteu salatna? Batal henteu? Oh, tebak. Lamun urang teu make tumaninah salat urang batal teu? Batal teu? Batal teu? Henteu teu batal. Teu batal. Tapi etapina si rakaat eta teu dietang. Teu dietang. Contoh kieu. Salat asar 4 rakaat. Rakaat kahiji sampurna tumaninahna, rakaat kadua sampurna tumaninahna, rakaat katilu sampurna tumaninah. Rakaat katilu teu sampurna ye. Salah sahiji anu teu make tumaninah misal tinu itidal naik ka luhur, cet ka luhur tanganna kikian keneh cenah. Langsung sujud. Bak. Sujudna tumaninah, ina tumaninah. Batal teu salatna? Henteu teu batal. Tapi rakaat eta teu dietang. Nah teu dietang sabab aya salah sahiji rukun tumaninah anu teu kalakonan naon? Tumaninah dina itidal. Engke rakaat ka-4 berarti naon? Nambalan rakaat anu ka mana ka? Tilu tadi. Kumaha posisina kieu? Tos itidal urang teh. Ruk bari sujud alas ya can tumaninah balik di kaluhur. Kecuali memang tos sujud kitu tah. Karek kieu mah cek kaluhur di acan. Teu batal. Tapi posisi batal teh salatna lamun kieu tumaninahna kalewat, tuluy salam. Assalamualaikum. Ya tah mah salatna batal. Tapi lamun sapanjang keneh dina salat
maka salatna naon teu acan batal. Engke rakaat selanjutna ngodoan rakaat anu aya salah hiji pang batalan. Misal teu tumaninah wae aya salah hiji rukun anu tinggaleun. Misalkan teu maca Fatihah di rakaat kedua. Pas rakaat katilu inget alah sia tadi teu maca Fatihah di rakaat kedua. Berarti no rakaat katilu urang teh kaya rakaat ka dua wae. Ke di akhiran naon tambahan sujud sahwi sunatna. Wasalisa asyara anu ka-13 naon duduk sujud duduk akhir mun urang mah naon tasyahudul akhir alladzi yaqibu assalam anu bakal engke ngabarengan naon assalamualaikum. Warabi asyara ari rukun anu ka-14 naon tasyahud fihil julusil akhir tasyahudul akhir duduk tawaruk ya asupkeun ka dieu ieu tekenkeun sia nyegalib urang pada ararapal. Kumaha cenah babacaan tasyahudul akhir teh babacaana anu paling ringkes naon cenah bacaana at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eta nu paling singkatna. Tarawih diangge nu kitu. Naon cenah? At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sadayana ieu teh naon bacaan tasyahudul akhir anu pangringkes-ringkesna teu bisa diringkes di tos sakieu. At-tahiyatu lillah asyhadu alla wah kamu dilewat angge loba. Bari anu sakedik ieu teh nu pangsakedikna ieu kade panjang pondokna tasdidna kudu apik lamun mah teu apik maka salatna rukun eta teu sah sanes salat teu sah rukun eta henteu sah. Tong at-tahiyat eueuh tasdidna at-tahiyatu lillah salamun alaika. Tong alaika lamun alaika naon teu make ain salamun alaika tong salamun alaika da aya teh panjangna salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina tong alaina wa ala tuh alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kadenya panjang pondokna kudu laras. Panjang pondok tasdidna kudu laras teh tinu Fatihah sareng tasyahud. Tinu lain mah teu naon-naon misal subhana rabbil a'la wa bihamdihi teu etis gitu. Sami Allahu liman hamidah teu etis. Teu mata ngabatalkeun. Lamun posisina disirkeun gitu. Kadeh tina Fatihah panjang pondokna tasdidna kudu barener. Sami dina tahiyat ke kudu laras. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina. Abi mah hoyong sampurna da abi mah hoyong anu naon ganjarana anu pangsae-saena mangga eta mah kumaha cenah bacaan anu sampurna mah nya nu galib di urang naon at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Teman teh sanes-sanes tasawuf eta mah. Eta rukun qauli beda. Eta abi mah yang sampurna mangga maca eta. Tarawih biasanya nak ringkas-ringkas. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Salajengna rukun anu ka-15 naon maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iraha cenah maca sholawat teh engke diduduk tasyahudul akhir. Ba'dal farogi minat tasyahud, sabada beres tasyahud, wa anna Muhammadan Rasulullah. Tasakitu tasyahud mah. Kumaha cenah maca sholawat ka Kanjeng Nabi teh? Allahumma sholli ala Muhammadin. Badai Sayyidina atau langsung Muhammadin? Sayyidina atau make Muhammadin? Dinu Fathul Muin mah disebutkeun ta'abuduna sayan keneh teh make Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammadin. Sabab kawari teh Kanjeng Nabi na kitu. Abi bade nambihan teu naonan gitu. Teu mata kabatalkeun. Bade Allahumma sholli ala Muhammadin mangga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin mangga. Anu teu mangga mah naon? Teu salat gitu. Eta teu mangga. Maca eta. Sami panjang pendekna kitunya kudu apik. Allahumma sholli ala Muhammadin. Wa asy'ara kalamul musannifi anna sholata ala ali la tajibu wa huwa kadzalik bal hiya sunnatun. Kumalaun maca salat ka kanjeng keluargana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin contoh. Wa ala ali sayyidina Muhammadin eta mah sunat naon? Sunat eta mah hukumna teu nganggo mangga, manggo langkung sae. Misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin assalamualaikum sah salat. Atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sah salatna bari meunangkeun pasunatan. Gitu. Salajengna rukun anu ka-17 naon? Taslimatul ula wa yajibu iqamus salami halal kuudi wa qalu assalamualaikum. Rukun anu ka-7 ka-16 naon? Maca salam. Ari maca salam kumaha carana? Apakah bareng kieu assalamualaikum atawa assalamualaikum? Kumaha? Assalamualaikum atau assalamualaikum? Mana nu bener? Mana nu benerna? Assalamualaikum atau assalamualaikum? Mana? Bener nu mana? Oh. Kumaha nu benerna? Assalamualaikum atawa assalamualaikum.
Duana bener. Duana bener. Kumaha? Tah saya nama kieu assalamualaikum karek kieu. Sabab naon? Ari ngalirik ka belah kanan jeung ka belah kiri naon hukumna sunnat bal yusannu al yaltafit bihi fil ula yaminan hatta yuro sunnat kieu mah. Misalnya kieu assalamualaikum kieu misal teu nanaon sah salatna. Bari kieu urang teh assalamualaikum mangga teu batal salatna teu sabab ieu dihitung saat hiji gerakan ieu teh. Tah kadenya dinu salam teh si dada ulah ngageser. Sabab naon? Ti mimiti salat nepi ka akhir dada ieu kudu terus ka kiblat. Tong sampai kieu tah bisi kajadian kieu lamun assalamualaikum dibarengkeun ka sisi teh. Lamun dibarengkeun assalamualaikum. Ieu teh gerak ieu. Maka salat urang naon? Saacan huruf mim si dada ngageser tinu kieu berarti otomatis salatna batal. Soal kitu salat nya aya di pacinan so aya di masjid bagi tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana tuh kum gitu. Urang mah santri apikan we. Assalamualaikum. Beres nepi ka mim. Deuk kitu naon apa sabab diawali dengan takbir hamzah alif lam al diakhiri dengan mim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Heug deuk salto kitu naon. Daerah mah gitu. Assalamualaikum. Gojlong. Assalamualaikum. Puncak. Assalamualaikum. Tut teu nanaon. Teu nanaon. Sabab naon? Tos beres nepi kana huruf mim. Abi bade kieu. Assalamualaikum. Sunnah tah. Sabab naon? Ieu teh ngalirik kaya-kaya urang teh nebarkeun salam ka belah kanan. Rencan urang di kanan. Assalamualaikum ka belah kiri nebarkeun salam. Kumaha lamun eta nyarirah salatna? Kan kum teh naon? Mukhatab ka jama, seueuran kan? Urang kari-kari salat nyarira. Assalamualaikum. Kumna ka saha eta? Mukhatabna. Kumna. Pada usah saha? Kumna ka saha? Nah, di sebagian teks mah tetep assalamualaikum sabab naon? Urang teu apal nu ngamamung ka urang teh saha. Bisa we nu ngamamung ka urang teh jin. Da jin ge sami salat. Salat kade jin ge gitunya. Tarawih jin ge akur. Tarawih paruasa nu godin aya jin ge. Godin jin teh aya. Tah lamun di bangsa jin pangbejat-bejatna ti manusia pang bejat-bejatna pang edun-eduna ti manusia eta teh bager di jin mah di bangsa jin mah disebut bager eta teh lamun di naon dikomperkeun di urang teh geus bantang geus alabatan asupkeun ka dunia jin bager di jin mah ade nu jin mah sararangkel ngatuh naon makhluk-makhlukna ge sangkel kade jin teh aya kitu nya tong nyebutkeun jin teh aya. Kunti eta kumaha? Kunti. Genderuwo, pocong, tuyul, naon deui? Poling, pocong keliling naon deui? Naon deui? Susar ngesot, kunyang naon deui? Naon? Kolor ijo. Kolor ijo. Aya eta teh jin anu nyarupaan. Tong sieun urang teh nya da lemah itu mah gaib mah udah mau bisa ngabunuh kunti bisa ngabunuh itu kunti mau bedaug gitu tong sieun sangareupan kunti dagoan ka beki abi nu kaina hayang panggih jeung kunti gitu tapi kuntina segelis ni sasabian ari kunti nu biasa mah males gitu goreng rupana ge rupa kunti teh gorengnya
rupa kunti teh sieun mah henteu ngan pikarunyaeun rupa kunti teh sieun mah henteu abi mah pikarunyaeun sabaraha kali abi manggih kunti atuh nuju di kobong da geus tiba heula geus aneh gitu pandangan abi teh enak bisa ilmuna aya balik kantos abi usia kelas 4 SD tahun 2004 ngiti ngobong abi ngiti ngobong 2004 oh ini mah 2004 meureun bapana keur bobogohan keneh jiga na can ulah ya 2004 abi ngiti ngobong 2004 jam 2 wengi manggihan kunti abi teh papaeun pisan ya abi kunti teh dipanggu di dinya tah tos di jendela eta di dinya tah kunti teh tah tuh aya tuh di tukang tuh manggih abi teh kunti melong ke abi melong ke kunti papelong-pelong weh abi keur kieu ngalamun abi teh jam 2 wengi ngalamun kunti ngaliwat ser pas ngaliwat payunan abi cicing kunti teh jeung refleks cicing melong ka abi dipelong deui hey guys kitu wajahna teh sieun mah teu ngan pikarunyaeun adieu ruwag-ruwig bumi jika nu sedih itu melong ka abi pelongkeun deui kieu ini kuntina teh hareup deui sare abi mah tuh sieun alah si kunti henteu hareup bobo dia bodo amat si kunti manggihan gitunya abi teh ka kuburan saladah dieu wah eta mah ningali itu tanggal gede di kuburan tanggal gede haye tong sieun kudu kitu teh nya tong sieun moal naon tapi orang kudu percaya bahwa kunti teh nu kaditu teh kunti jin teh aya sabab naon aya pesantren di Garut namina pesantren Karesek apa ada Cibatu jadi itu pesantren namina pesantren Karesek anu katelah dicanda ku alam jin kurang lebih pami telepat ngadangu mah di atas 5 tahun tiba ku alam jin hiji waktu aya oray anu anyar kawin bangsa jin jadi aya bangsa jin ngarupakeun oray kawin kapage ku santri waktu sareupna bade ka magrib nuju bobogohan da orang juga pangantenan tapi si jin anu ngarupakeun oray nya sanesa oray-orayna gitu dipaehan tah si suamina nu ka istrina pokona salah hiji dipaehan padahal teh bangsa jin ngambek atuh di dinya teh ngambek si jin eta teh tah si jin eta ngambek naon sabab urang mah teu salahna naon teu ngabahayakeun kari-kari dipaehan dendam eta jin teh si santri eta anu maehan jin dicandak naon jiwana ka alam jin kurang lebih dicandakna pami telepat sekitar 8 tahun gitu anu nyebarkeun 12 tahun guru abi saksina di Santiong Santra Ganda jeung jalmi eta dicandak leungit 12 tahun leungit ka rumahna teu aya pokoknya mah duka sabarata tahun ical we ka rumahna teh aya ka ditu teh aya ical katalah pamingke aruy di YouTube aruy ka bumi pada YouTube Siti Kolbuniah pesantren Karesek katalah tah carita eta masyhur cerita eta teh sanes soak bahkan Abuya Uci ge nyaritakeun cerita eta almarhum jadi teh naon cenah hiji waktu pas uih-uihna teh naon anu nuju ngaos magrib pami telepat mah anu ngagubrak dinu para tos lami gubrak dinu para teh saha ieu sim horeng si jalmi eta teh anu hilang tiba-tiba aya ngagubrak di para ditaros mama cenah itu aya si emang itu hilang teh di dieu teh sataacana naon mama Karesek teh dongkap ka alam jin badamina ina budak beuti bawa ka alam jin sabab kieu balikeun nya teu bisa sebab hukuman kieu nya teu bisa kumaha da boangna beut ngabunuh oray balik deui tah tos lami sekian tahun tiba-tiba datang aneh batur mah ararean mang di mana wae cenah aya abi mah gitu aya tata dige teu ka mana-mana
Wah cenah leungit amang teh sabaraha tahun eueuh. Waduh urang teh tadi ge aya. Naon? Beda zaman, beda masa naon. Si jalmi eta mah nganggapna karek sareupna sore ka magrib eueuhna teh ari jelema anu normal mah naon? Geus tahunan. Nyangkana teh keur ulin di nu mun urang mata posisi kobong di dieu. Digawe di katinggal di teh baru urang nu ngararaos aya. Oh keur ngararaos kelas salah salau keneh. Padahal leungit mah sabaraha tahun. Pokokna mah tahunan ditaros cenah. Ada amang teh mana nya abi ti bangsa jin. Gitu. Sami gitunya aya bangsa jin. Kayak hobi teh percaya kayak kuih ka bumi. Pesantren Karesek Garut cerita jin aya tah cerita jin. Masyhur eta mah asli cerita nangis sanes hoakna. Bahkan aya salah sahiji bupati Cianjur kawin jeung jin. Emang bisa manusia kawin jeung jin bisa. Abi maksudnya uzawijuka ala ma amarallah min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Ya jang padil. Kaula nikahkeun anjeun ka putri tegas bapak atas nama Siti Jiniah gitu. Aya tah di Cianjur namina Bupati Cianjur pertama Raden Arya Wiratanudatar. Katelahna nikah jeung jin. Teu naon ari eta Ratu Balkis. Ratu Balkis teh jin eta teh. Sanes manusia Ratu Balkis teh jin. Kawin sareng Kanjeng Nabi Sulaiman. Ratu Balkis manusia jin. Ratu Balkis manusia jin. Oh. Rek sadar nya Ratu Balkis teh jin atau manusia? Ratu Balkis jin atau manusia? Jin. Eta Nabi Sulaiman nikah jeung jin. Bisi gitu aranjeun teu payu awewe di dieu kawinna jeung jin. Awe ka para santria jin diantos. Abi teh can payu gitu. Mangga. Wiose organ ieu alam gaib gitu nya. Tempat walimah di kuburannya cekap gitu nya. Darah tujuh. Tah gitu tinu assalamualaikum teh. Assalamualaikum cer sunah. Assalamualaikum cer sunah. Apa sih lagi assalamualaikum ina gerah batal ka salatna. Abi mah hoyong sampurna maca assalamualaikum teh kumaha sampurnana? Assalamualaikum warahmatullah. Tengangi wabarakatuh nya. Assalamualaikum warahmatullah. Kumaha posisina engke ngangge warahmatullah eta mah posisina warahmatullah barakatuh mah ke posisina naon assalamualaikum warahmatullah kitu nya. Coba. Nya tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Eta pangsampurna lamun ngangge warahmatullah wabarakatuh mah ke eta posisina dina salat jenazah atau salat gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka kanan sakali, ka kiri sakali. Ka 17 naon niat kaluar tina salat. Tah ieu pendapat anu naon marjuh anu lemah. Dan di kitab takrim naon niat kalau ketika orang assalamualaikum teh urang teh niat qasdu syai urang teh niat naon niat kaluar tina salat. Tapi pendapat ieu teh naon marjuh lemah. Anu sahihna naon teu aya niat kaluar tina salat, teu aya niat kaluar tina salat. Wasamina anu ka-18 naon tartibul arkan hatta baina tasyahudil akhir wa sholati ala nabi. Rangkaian ti mimiti niat tatih tuluy takbiratul ihram nepi ka akhir eta kudu tersusun. Tinu niat kana takbir kana tinu niat kana qiyam kana takbir kana ieu kudu kabeh berurutan. Tong diceclok sujudulah karek rukulah karek tasyahud. Kudu berurutan gitu. Wa qaulu ala ma dzakarnahu yustasna minhu wujubul muqaranatin niyah li takbiratil ihram wa muqaranatil julus akhir li tasyahudil wassalah. Ta eta sadayana rukun salat teh aya 18. Hiji naon ni ya 2 qiyam, 3 takbiratul ihram, 4 maca Fatihah, 5 ruku, 6 tumaninah dina ruku, 7
i'tidal. 8 tumanina dina salapan sujud. 10 tumanina dina sujud. 11 duduk di antara dua sujud. Tumanina dina dua sujud. 12 nya 13 sujud. Sujud kedua 13 sujud. 14 tumanina dina sujud. 15 tasahud. 16 maca tasahud heula atuh. Tasahud anu at-tahiyat tuluy 17na maca sholawat. 18na niatul bener? Hah? Oh benernya. Berarti naon tadi? Oh balikan deh. Niat, qiyam, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, tumaninah ruku, i'tidal, tumaninah i'tidal, sujud, tumaninah sujud, antara dua sujud, tumaninah antara dua sujud, tuluy tasahudul akhir, tuluy tahiyat, tasahudul akhir tahiyat bener. Kaya orang bener salah habis gitu. Ada kada dia. Dia di tereh jam salapan. Ya kurang etan. Kahijina naon niat, kaduana qiyam, katiluna takbiratul ihram, kaopatna qiraatul Fatihah, kalimana mana di DT 5 ruku, kagenepna tumanina dina ruku. 7 i'tidal, kadalapana nya kasalapana sujud. Tuluy kasapuluhna tumanina dina sujud. Tuluy kasabelasna duduk di antara dua sujud. Tuluy 12na tumanina dina duduk di antara dua sujud. 13na julusul akhir. 14na tasahudul akhir. 15 naon maca sholawat ka Kanjeng Nabi. 16na taslimatul ula. 17na niatul khuruj. 18na tartibul arkan. Sadayana ieu kudu tersusun rapih gitunya. Sahna Fatihah kudu sahna heula takbiratul ihram. Sahna ruku kudu sahna Fatihah. Jadi sahna rukun anu selanjutnya kudu anu rukun ieu teh kudu bener heula. Sahna sujud kudu bener itu manehna dina tidak. Sahna tasahud duduk di antara dua sujud kudu sahna heula sujud. Sahna salam kudu sahna heula tasahud. Beriringan. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.